Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama wa Hawa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al-hadits. Amma ba'du. Para wargi hadirin sadayana anu kusim kuring dipika hormat, wabil khusus kasadayana para sepuh, bini sepuh, para pupuhu papayung ilembur, para tokoh-tokoh masyarakat, oge sadayana kaum muslimin wal muslimat anu kusim kuring dipika hormat, wabil khusus ka Bapak Sohibul Bait kersana Bapak Dayat anu sami kusim kuring dipika hormat. Langkung tipayun sumangga urang sasarangan manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat kali salam mugia salamina dicurah limpakeun ka paduka alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahilap ka kulawargina, ka sahabatna, ka tabiin atba'ut tabiin, malah mandar dugi ka urang sadayana salaku umatna. Para wargi hadirin sadayana simkuring nyandak asmana pribumi kersana Bapak Dayat nu kahiji ngahaturkeun nuhun kasadayana anu parantos nyumponan kana pangulemna Sohibul Bait dipalih dieu, tinangtos ngawagel kana waktos aktivitasna masing-masing. Simkuring mung tiasa namprak ngadua mugia kasayan para wargi sadayana lengkah tur kepatna dibalas ku Allah kalayan balasan anu berlipat ganda. Nu kadua nyuhunkeun hapunten anu saageng-ageungna boh bilih dina panampian penjamuan atanapi tempat kirang nyugemakeun da ari numutkeun ikhtiar kamampuan mah ieu teh tos diketrukeun. Hoyong pisan nyugemakeun ka para wargi sadayana namung dalah dikumahakeun di dieu masa kieu buktosna. Mugia sadayana kersa ngamaklum oge meberkeun lautan hapunten. Oge nu saterasna dikumpulkeunana para wargi sadayana saur paripaosna sanes bade dituang leueutkeun, namung nyuhunkeun deudeuh doa ti para wargi sadayana rehna kersana Bapak Dayat sinareng Ibu Rohanah dipalih dieu bade nikahkeun putrana anu jenenganana Iqbal Ramadan ka Siti Robiah Al-Adawiyah. Anu insyaallah akad pertikahanana bade dilaksanakeun dina dinten Ahad kaping 8 Oktober 2025. Kuhal sakitu dorong doa ti para wargi sadayana mugia ieu pamaksadan Allah masihan kalancaran, kagampangan, teu aya halangan harungan naon-naon, atuh calon panganten pamageutna oge calon panganten istrina oge anu ngalareskeun kana ieu pamaksadan Allah masihan kasehatan dohir sinareng batina, Allah masihan rizki anu seueur halal tur barokah. Oge dina hari H akad pertikahanana mugi akad pertikahanana sah menurut agama, sah menurut nagara. Oge kapayuna sabada di akadanana mugia dina ngolah sagara rumah tanggana sing lulus bunglus, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, saigel sarengkak saparipolah, sabobot sapihanean rumah tanggana mudah-mudahan ngajantenkeun rumah tanggi anu sakinah, mawadah warahmah, oge turunan-turunanana sing saroleh sarolehah, ahli ilmu, ahli Quran, ahli hadis,
taat ka Allah, taat ka Rasulullah, oge bakti ka nu janten sepuhna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge tah hilap saurna teh nyuhunkeun doa ti sadayana kangge sadaya karuhun-karuhun ti kulawargi Bapa Dayat di dieu. Mudah-mudahan karuhun-karuhunna sadayana ditampi iman Islamna, dicaang padangkeun di pakuburanana, ditempatkeun ku Allah dina tempat anu mulya nyatana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi hadirin sadayana, sakitu panginten bubuka ala kadarna kangge anu saterasna nyaeta tawasul oge doa anu insyaallah bade dipimpin ku kersana Kiai Haji Marzuki. Waktos sinang tempat disanggakeun.